Assalamualaikum halayak ramai. Yang baru nongol di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya supaya nanti ada notifikasi di gadget kalian. Dan jangan nonton sendirian deh, karena channel ini mengandung unsur kebahagiaan. Najis. Mana nyau? Capek baru rata ya. Ih, aku. Telepon jeung si ieu. Kumaha eta ini surat-surat? Surat-surat naon? Kan geus ieu tinggal KTP hungkul. Lain ini surat-surat nikah. Astagfirullah. Bebal baik Bandung ya. Amplop sekarang teh curiga bantuan aing teu kabagean di kuan dok santung. Bargenu. Ya tuh DP aku ieu KTP gua. Nih sok cocok jero. Apa balik? harus dikuali. Mana eta mana amplop sekarang tanya? Heeh, naon? Naon sia bantuannya? Ah sia sok aku eta teh bantuan. Yo. Eta teh kuduna keur urangnya. Cing jujur mana jadi jujur mapel. Hah? Tuh ecem nih kos lauk bosong di comotan wae. Nah aku yang ngomong. Bere kesempatan ngomong, atuh tak tadi di comotan wae. Dolen sumpah wae. Naon eta amplop naon asina? Heh, itu si KRT. Heh naon? Heh, atuh tinggal di KTP. Dolen bantuan. Naik bantuan. Bantuan mah tuh. Mah ada acan boleh di tuna. Mana rek pindah ka dieu nya KTP di dia. Kan udah jadi jeung si RT. Masa aneh terpenting. Ya udah sah betul. Mana deh yang ieu modus? Kemana tuh? Ka warung. Ilah. Nah. Mau nih saya minta jajan. Nih bayar tuh nih. Apa yang 2.000 sih. hati. Aduh Gusti, irun tahe bungkus kentutnya ini geus bau irun tah. Cenah. Ayo hujan. Bayar sekali. Teh, pajak sepenuh pati geus nyeun KTP cenah. Oh, naon gitu. Nih, jeung diterima warga dieu. Ada kapaksa apa sih? Si kenung sok kadog-dog ka imah. Nih nyawa ngelakeun si eta mah. Sing sok mawan lalaki. Kita gimana deui geus kagok. Ah, buang mah bisa duit. Oh, manajer rokok pirang gitu. Tapi aku jangan aku gua mah mungkin. Pirang teh atuh 200.000. Kita teh 100 teh. Injil atuh teh bayinya. Moga mana makanya kasih kentutnya ka urang. Oh, tadi dikasih kentut awal orang teh. Asa teu dengan si kentut. Mana nang? Ada ya. Nih 500. Mana Mau jelema teh. maling itu teh. Ya capek. Ika capek. Nih body capek. Kamu siapa tuh menilai ini simpulan orang nih? Itu tadi siapa yang menggak maling? Ah, gini nyampok bener teh. Ya kenung. Kemana teh kucing minta rapi ya mawa ieu teh. Pada sama bae atuh nih. Baik, nuhun gitu kurang main turungan. Nuhun. Geus udah sambung enak. Tuh, Dek. Nih, telat.